Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamilon sareng panjaja nu kusim kuring dipika hormat. Puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kahadirat Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap oge shalawat sinareng salam urang curakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepangkeun wasta sim kuring Ninda Helpani di kelas 11 IPS 4. Sim kuring di dieu ngagem pancen janten panumbu catur. Teu hilap ngahaturkeun nuhun ka para pangjajar sareng pamilon anu parantos kesah hadir dina kumpulan kanggo medal sareng ngadiskusikeun tata krama dina basa Sunda. Ku kituna sapados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala ku basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Naon anu dimaksud tata krama Sunda teh? Ku kituna dina dinten sae ieu urang kasimpengan guru basa Sunda di SMA hiji Majalengka nyaeta Ibu Yeliza. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kasampinganana. Nah, kitu geuning anu dimaksud tata krama basa Sunda teh. Ayeuna ragam basa dina basa Sunda teh sanes kanggo ngabinten jalmi, tapi kanggo ngahormatan kanu langkung sepuh sareng ngajantenan ka sasama. Masih aya waktos 15 menit deui. Mangga kapala wargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi kamandang dihaturan. Anu salajengna eta patarosan atanapi kamandang teh dicatet kanggo kintiasa diwaler ku Ibu Yeliza. Hatur nuhun ka pataros, mangga dihaturkeun ka Ibu Yeliza kanggo ngadugikeun waleurana. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza anu tos ngadugikeun waleurana. Para wargi sadayana, alhamdulillah dina sawala ieu urang sadayana tiasa kenging ilmu anu teu kinten pentingna kanggo ngamanjengkeun budaya Sunda. Utamina kanggo budaya ngamumule basa Sunda. Rupina dicekapkeun dina ieu sawala ieu. Hatur nuhun kana kasupinganana Ibu Yeliza sareng para wargi sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.